Butuh para potong dong gitu itu produk minggu nabung coba. Ada gitu. Saya masih gaul ya. Kebenaran ya kurang butuh para buat ke pageto kayak kata sudah kayak kelauan nah jang iya ke ngadaun jang ayo jang kia emang dari kemana nih nggak gitu lain kia emang orang butuh parabot dong sudah boga kelauan yang pakai tau oh atuh kebenaran itu mah jangan urang ge keur minggu baru udah narabu kenal kurang bebarengan itu ya nih boleh ke mana dan cenah cek bae jama eta si Jamir so ieu nyieunnan teh lalu sih parabot teh kulitnya mun aya mah kulit munding euy heuh nya tak urang ngeneangan ketak kitu urang ge jadi tuh tunggu urang ah sugana mah menang ya sebenarnya ya kebenaran sugana ya gimana apaan tuh tadi tak apa lah oh itu bener kebenaran ya udah ya sugana apa ya Mama apa lima manggawir oh di paling gitu oh beladinya lihat tuh jajapkan bener itu kan dia aja ya itu paling itu cing mana aja iya paling dia dia aja paling dia nya oh cek tuh bagabirna sok asa pales keneh wae kena gede sugana aya nu meuli lumayan mana mah keur hayuk mah datang kuring baba keran jang naon aya naon oh itu bang jangan keur ku abah ka itu tempo oh bang ke urang bejakeun heula asik urang bakal menang oteng euy mah euy kumaha jang aja aya itu sabana aya oh atuh nuhun jangnya Assalamualaikum Tun Waalaikumsalam aya semah sok ka jero sok kale dah alah Alhamdulillah sehat alhamdulillah ya di mana ieu teh geuningan sok atuh rek nu mana wae dog-dogna ieu iya bang butuh dog ya ke pageto nabeuh minggu baru dah oh yang sok nabeuh banyak ngereje we bang syukur atuh syukur sok rek nu mana wae aya anu transparan aya ieu tina kaca tingali oh kuat sama skill ya kaca tuh tingali dikodoke moal bolong tuh sarua tuh keplak ketung tingali ieu sarua gadis keneh lengong keneh ya bang lengong atuh bahannya bang bikin kai naon ini ieu kai kukun mun ieu mun teh salama ieu teh kayu putih ieu kanyere ari ieu teh bang kulitna kulit naon ieu anu ieu mah kulit mencek oh ari ieu hese ieu teh kulitna teh anu ieu ieu mah mun teh salama heula aya seratna di dieu teh buhaya atuh sorana berak itu nah letik oge bener aras para buat mah ari ieu naon ieu mun ieu mah badak ieu gajah eta mah binatang we mau sudah mau gila apa sarupaning binatang
batang atuh nu dijieun ge mah nya kulit cilaing. Cing bah ieu mah hayang apal sabaraha hargana kira-kira. Abah mah mung nyanyahoanan. Bisi ngabebeutkeun harga batur. Sok eta mah biasa meuli sabaraha. Oh, bahasa harita mah meuli hiji teh ngan 300 bah leutik. 300. Ayeuna mah di abah mah kieu we. Ieu mah sangkan ngangkat harkat derajat seniman anu sok pangrajin. Keun bae we abah mah minta keur ududa 4,5. Sok ieu kulit mah hese moal aya di alun-alun Bandung mah. Harga berapa? 700. Wah, atuh sok pikirkeun ieu kulitna lamun jeung badakna kumaha. Jeung gajahna. Oh, tak kudu mikir ku susahna. Beres sok kumaha we eta mah. Wani bang, basa lah me jadi 3,5 we itu lah. Heula mun 3,5 bisa keneh ngedok moal abahnya. Ya usahakeun we atuh bisa. Bagus ieu malah ngalah jadi. Geus 400 dijengkeun. Oh iya. Heeh. Jangan ieu nu ieu sabar atuh. Sabar atuh bang ieu. Pasar. Eta biasa di ditu sabaraha mun meuli ka batur. Ari biasa mah 600. Alah. Ulah mahal teuing kitu. 7,5 wae abah masuk. Bisa. Heeh. 5,5 bae mah. Bisa buleunkeun 500. 700. Sok. Wani kan. Eta mah wani heuh, lamun teu wani hiji ge sorangan ngalakan itu kulit gajah. Eta pamanu kana langkana mah kulitna. Can newakna oge. Lihat tuh anu wing mah dibayar. 400 gitu. 400 bae buleunkeun lah. 400 700. Iya tuh 400 bah. Tah itu. Mana kon deui teh? Ah, sakitu mah atuh geus murah abah mah. Kayakna ku ngagawean ge mah cukup sapoe. Ya tuh bah. Nuhun. Rek nu eta wae. Ya wen atuh. Ah, bisa ya ge hiji bah. Nuhun atuh. Masih manfaat bah duitnya nya. Heeh, mohon. Ya ku abah dianggo mudah-mudahan manfaat ya bisa dahar sebulaneun 2 bulaneun. Atuh ieu ku abah nyangakeun barangna nampi artosna atuh barangna dianggo sing awet. Sing runtut rawut rahmat salamet di jalana. We da kawin ya abah. Akan diparake usaha cenah. Duit bah. Ayo. Bah nunya. Suntangan atuh. Tadi ya kudu nage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jai. Lumayan bisnis seletik ge jadi duit. Oh, bener jang halusnya. Dengan sarana ge beda kan. Oh, bener. Ayo. Ya, hasilnya. Tanya mau main dong teh. Bah, kenal Sok jang kade. Bah, kumaha mau main dong teh jadi tuh. Wih, 1 jam udah dijual, kok bagian jual udah cuy teh. Aya tuh. Budak kenes ya, terusnya wateng. Macam mana wateng? Ayah kalem kok apa? Tangke geus di dieu. Tadi tuh minta heuh. Oh no. Nah, tunggu detik saya payuna ge saeutik, cetus we. Heeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo. Sok. Ayo sameula atuh si teh. Cek. Mana? Oh. Bisa bagus banget. Tinggal nusia udah unyu. Biasa dicuan deui wae euy. Jongjon jangan geus boga parabot euy. Heeh, menang. Sa akhir mah orang diukur ada jongjon ya. Menang mah. Jang. Jongjon geus menang mah tuh. Tapi bener euy, kualitas mah. Bener. Harga euy, aslina da atuh da uang tidak akan mengkhianati hasil. Bener aja mah jongjon jangan. Ya perungna barudak ya. Bener lancar ya. Si Mang Udog geus menang dog-dogna, urang pentak watengna. Mang Udog. Wad, naon? Mang Udog, ieu geus menang ngan dog-dog teh. Oh, Mad. Kumaha kitu, Mad? Aya meureunang wateng haus.
Aduh, jang minta buru berenang. Sabaraha? Baraha. Coteng, coteng. Teng. Teng, ini apa budak? Zaman ayeuna budak liburan. Ya. Ya. Emang. Oh, nu manja. Ya. Mah tuh dicek ieu deui mangka ning aya bayareun urang yang suka. Bayar naon, Jang? Biasa we an bekai. Kurang oge tuh ieu teh can meuli ieu ieu teh yang sasajen urang oge. Heeh. Ieu teh duit ieu. Lain eta budak ayeuna nya Heeh. edan tukeun ka apal. Oke jeung 100. Oh, aing mah tara rapal. Ampun.